Ke Sugri Parawargi kiwari made di baris maluruh bagian anu ka-27 dina lajenganana carita hayang beunghar karangan Keliksa sakumaha nu perantos di Bandungan dina hanca nu katunda hanca poe kamari bagian anu ka-20 genepna pedaran Mang Dedih kebegat ku wanci dina Mang semedarkeun kaayaan alam bada asar khususna atuh Kakang Dudu kali Jang Ali Rohman anu anyar mulang ti nagara siluman harita geus anjong ka sisi lembur Cikarang. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paos mah sumangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam pasosore di lembur Cikarang. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedih. Tong geretreang di sarada patembalan jeung baturna mapaesan kaayaan alam sore harita di hiji pilemburan khususna di lembur Cikarang. Breh di jalan satapak harita teh ayan leumpang duaan. Horeng si mana horeng Jang Ali Rohman jeung Kang Dudu anu harita karek tepi ka lembur Cikarang tas nganjang ka alam siluman. Malah harita ge Jang Ali Rohman ngomong bari jeung ngareret atuh ka Kang Dudu. Pedah eta meureunnan Kang Dudu arek males pati cenah kanung hianat ka dirina nyatana jang salia urang galumpit. Mun kitu mah urang teh kudu males pati ka manehna Jang. Sabab tuh man di antep mah bisi ngeunaheun ngabina sakabatur sakarepna is. Ulah Kang. Ulah Kang. Urang mah ulah boga karep hayang maleskeun bae atuh. Da geus salamet teu kudu jieun pikiran. Ngalamun urang hayang nulungan pek bae ku abdi didinan. Malahan mah arek dibantu. Nulungan? Nah nulungan naon ka jelema kitu patut tuh Jang. Waraheun anu kitu mah kudu dagor carehamna, lain kudu ditulungan, lain kitu maksud kuring teh Kang. Si salia teh jalma kasasar lampah, kasasar pikir. Manehna teu bisa milih jalan anu lempeng. Tur dipikarido ku Allah. Manehna teh der nyokot jalan salah anu bakal mawa cilaka kana dirina boh dunya boh akhirat tah. Jelema kitu teh Kang pikarunyaeun urang. Pikarunyaeun urang. Tulunganeun urang lain waraheun atawa lain binasa keuneun kitu Kang. Kumaha nulunganana? Jep nyaho jelema jahat eta teh Jang. Kieu Kang. Manehna teh kajiret jeung katalian ku janji ka siluman. Manehna menta-menta kabeungharan teh lain ka Allah, tapi kelak kadar ka raja siluman monyet anu menta caos sajiwa unggal 2 tahun sakali. Hal ieu teh kacida pisan gorengna Kang, sabab matak malines kana dirina pribadi. Dunya sangsara akhiratnya kitu keneh cilaka. Sabab bakal naon? Sabab bakal dibenduan ku Allah. Da manehna mangeran dua harap dina mah nyembah kasalianti Allah nu kasebut musyrik kasebut nage. Ari musyrik teh Kang eta teh dosa anu panggede-gedena pikeun nulungan jelema kitu makan taya deui jalanna. Iwati kudu megatan hubungan antara manehna jeung siluman atawa ngabatalkeun perjanjianana anu geus disanggupan ku manehna. Si salia teh sina balik deui kana jalan anu lempeng bener Kang. Anu dipikarido ku Allah, hirupna ulah gumantung ting ka siluman. Tapi mentana naon oge kudu ka Allah. Bari jeung iman turus Islam, daek ngajalankeun parentah Allah jeung ngajauhan anu dilarang ku anjeunna. Tah kitu Kang. Sabab si salia teh jelema pikarunyaeun anu kudu ditulungan ku urang. Ulah didalepkeun.
Cek Jang Ali maneh nama saeutik oge teu boga rasa seceub ka jelema nu katelah salia. Tapi sabalikna kelakah ngasa karunya. Atuh meninggal huleng sakadapan Kang Dudu teh. Manehna kataji ku sikap Jang Ali anu memang pujieun wungkul. Kaharti lamun kitu mah tu Ujang, keun teu naon atulah. Lamun si Salia ditulungan teh, malah mah akang sorangan hayang nulungan. Sangkan Salia ulah ragrag kana jurang kahinaan, ulah jadi balad suluman tah gitu Kang. Da geus kanyahoan balangsakna di alam suluman teh. Urang manusia dijieun kaheureuyan, dipake cocokan jurig. Pes tuning taya hargaan mata kuatirnya Jang tegedingan. Akang uninga. Jigana akang ge bakal kitu lamun teu kaburu tulungan ku Ujang mah. Aduh. Kang Dudu ngusap punduk. Lantaran ngadadak ting puringkak bulu punduk inget kana tetenjuan manehna waktu aya di nagara siluman. Dina mangsa nempo jalma-jalma anu diwadalkeun ka siluman. Disiksa dikakaya ku raja siluman, cina digawe setengah paeh. Bari jeung teu aya pisan ras-rasan. Malahan mah aya nu disiksa dijieun ganjal wangunan. Kitu Kang tah. Syukur pisan Kang lamun akang muga pikiran kitu. Muga-muga bae jeung laksana bisa nulungan kanu keur kasasar lampah. Engke mun ceuk aya waktu urang ngahaja ka Galumpit, urang nepungan kanu ngaran Salia. Tah, bener kitu Jang. Akang ge hayang nyaho ka jelemana lah. Kade Kang sing bisa nahan diri. Nya sadar akang ge. Nya dipake ngobrol kitu mah ti karasa. Duanana geus arasup ka jelo lembur. Marahan mah tereh tepi ka imahna Kang Dudu anu loba jelema. Kaayaan kacidak haneuteunana lantaran jalma-jalma teh teu laliar. Araraya we di imah, komo di imah Kang Dudu umah. Da puguh ti peuting keneh oge loba jelema. Para pangurus lembur ge araya sarerea. Assalamualaikum, cek Jang Ali uluk salam. Sabada tepi ka hareupeun imah Kang Dudu. Atuh meni raung anu ngajawab ti jero imah. Di barengan kudu muka panto barang breh bapa lebe nu pangheulana muka panto teh. Oh ya geuning sarumping si Ujang ge bagea kasep. Bapa lebe bungaheun pisan nempo anu datang teh. Lantaran geus diarap-arap ti tadi keneh. Atuh puguh we. Sakur nu aya di dinya mah kabeh curing hak. Kabeh melong atuh kalawang nempo Jang Ali Rohman jeung Kang Dudu anu kakara jebul pisan. Leros pisan palebe abdi teh rada telat di jalan. Mergi terang kana jalan pangbalikan. Alhamdulillah sagege untung tiasa leuwih dinten ieu. Cek Jang Ali Rohman. Bari jeung terus unggah dituturkeun ku Kang Dudu nu araya jidinya pating haruleng. Tapi ngabahagiakeun bari jeung cungcong ngajak sasalaman. Komo eta mah Ceu Imoh mun tuturubun muru ka salakina. Teu dihiding loba batur. Gaburu gue ngarontok Ceu Imoh teh bakat ku sono. Sanggeus silih bagiakeun guk gek sarea dariuk deui kalawan tenang. Ngarariung di tengah imah. Kang Dudu diukna teu jauh jeung Jang Ali. Gigireun Ceu Imoh mung paanggang mung jauh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, nuhun ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, alhamdulillah, Rabbil alamin. Channel Berkah Segara, kurang dikabul channel ku asli Gusti dongeng Allah Mang Dedi. barudak. Jang Dudu saya mah teu kurang nanaon. Sok dongengkeun. Sok dongengkeun lalakonna kasarea. Nyaha kumaha kayaan ditu teh Jang. Nyaha bener hidup teh dibawa ku siluman. Cek Aki Sani bangun teu sabar. Hayang ngakurkeun implenganana jeung pangalaman Kang Dudu. Atuh teu talangke barabat Kang Dudu teh ngadongengkeun pangalaman hirupna nu karandapan ku manehna. Ti mimiti leungit duit tuk nebikeun kadanget harita. Tah sakitu pengalaman abdi teh Aki. Hatur uninga oge kasadayana. Koh geuningan jaho.
Kejauh cek yaksiran aki. Yen yang duduk teh dipaling ku siluman tam. Dibawa ke negarana. Jadi henteu maot sakumaha cek sangkaan jamarea dak. Untung kaburu keneh jalamun geus kaliwat bati sapoe sapeuting we. Geus moal bisa katulungan deui. Alhamdulillah Rabbil alamin cayeuna kitu hayang ngajenge kana lakon nu kalamanku teh pari. Nya kumaha lalampahan hidup teh cu? Kieu ki barabat Jang Ali Rohman ngadongengkeun pangalamanana. Ti mimiti indi ti imah Kang Dudu tug nepikeun kadangat harita. Atuh sakur-sakur ngabandungan mani arunggut-unggutan kabeh oge. Lantaran ngarasa kaget jeung kataji ku wawanen Jang Ali. Sanggeus rengseng ngabuih ngomongkeun pangalamanana. Jang Ali nungtungan kutumanya berjeng neuteub ka Aki Sanip. Tasa kitu pangalaman abdi tesepuh, nanging aya anu teu kahartos. Naon? Naumargina ari miyos ti Muhara wahangan Cipater abdi teh. Bari jeung ngalungkeun gayung teh. Tapi ari tempona wangsul bet aya di tengah leuweung nu seueur monyetan. Malihan mah dirinya lemur teh dugikeun ka sadinten di perjalanan. Cobi we emut ku Aki. Tah, ieu nu teu kahartos ku abdi teh Naumargina ki. Ulah kaget Asep. Asep ujang teh sasat nganjang ka nagara siluman Silemin. Ari siluman teh kaayaan jeung kabisana beda jeung urang. Pikeun siluman mah barudak jauh jeung deukeut teh taya bedana. Naon sababna? Sabab manehna mah bisa ras jeleg. Mun aya teh mah hayang ka mana-mana teh kada kudu lempang jauh. Perbawa naon perbawa ilmu anu saluyu jeung bangsa siluman Silemin. Ujang dek kitu. Dina bangsa ingit mah aya nu mawa ku siluman. Kang tuwe moal karasa jauhna lalampahan teh beda deui jeung mangsa balikna nu diancep ku siluman. Sasat dipiceun di perjalanan. Sabab siluman teh keuheuleun sebenarnya mah kamaraneh duaan teh Jang, ka Jang Ali jeung ka Jang Dudu. Naon sababna keuheuleun? Jauh Jang geus nyieun kaributan di ditu. Kenailah teu kudu ngarasa aneh Kasep. Sabab eta mah wajar we najan dipiceun di puncak Gunung Parawit oge. Geuning akhirna mah ceborong tepi ka dieu. Pokona mah asa salamet we lah. Ya, Kasep. Cek Aki Sanip jika nu gumbira pisan sabab tujuanana hasil bisa nyelametkeun Kang Dudu tina genggeman siluman. Oh, janten kitu nya Ki. Ya atuh. Nuhun pisan atuh Ki. Abdi teh ayeuna mah kenging hiji pangajaran anu kalintang pisan saena. Hiji pangalaman anu mundel. Nanging kumaha salajengna teh Ki? Salajengna kumaha teh? Agas pisan. Sepuh, kumaha terusnya itu ya? Cek Pak Haji Burhan nyambung nyarungsung pananya Jang Ali Rohman nu jadi anakna. Cukup kumaha Jang Haji? Adah, daina mah Jang Dudu geus alamatnya sing suka bungah we sarerea. Khususna mah Jang Dudu jeung Nyi Imoh. Atuh umumna mulai nu aya di ieu tempat ngan kade euy. Ulah poho sekali deui. Ulah poho nganyuhunkeun kadatna Ilahi Robi ka Gusti Nu Maha Kawasa nu geus nyalametkeun urang-urang sarerea jeung nu ngabulkeun kana panaja urang sarerea. Tah kitu ayeuna mah. Geus teu kudu loba catur. Kajaba lamun araya kahayang deui. Cek Aki Sanip ngomongna daria pisan. Ari geus salamet mah anu disusulna teu loba aturan. Cukup kunyebut syukur alhamdulillah. Ya, aduh. Nuhun pami kitu mah sepuh.
Daya deui anu tiasa diucapkeun ku urang sadaya kajabat syukuran ka Allah Subhanahu wa taala ku kecap alhamdulillah tapi kumaha ari si Ujang yo. Cek Pak Haji Burhan ngareret ka Jang Ali anu memang boga rancana sararea atuh nepikeun ka colohok neuteub ka Jang Ali sapinuhna. Ngarasa penasaran deh meureun pada hayang nyaho kana rancana manehna. Kieu mah kumargi abdi teh penasaran hoyong terangkan ujenengan salia. Tadi abdi tos badanten sareng Kang Dudu yen dina hiji mangsa mah bade ngahaja nepangan ka manehna. Nanging sanes bade malas kanyeri tetebihun menta ganti rugi ama ieu mah bade nulungan manawi sareng manawa tiasa. Sangkan anu jenengan Jang salia teh ulah janten korban siluman tak kitu ama. Bagja kemon kasep. Syukur bagja pisan lamun hidup kitu majung. Ku ama didoakeun sabab ari kitu carana mah niat hade. Cicip punten sepuh kumaha pamajagan sepuh yeuh kitu geningan paniatan pun anak teh. Cek Pak Haji Burhan bari ngareret ka Aki Sanip nu sarewa milu ngabandungan. Ayah, bagja Jang Haji boga anak teung. Memang kudu kitu. Geura cepungan anu katelah saha teh. Salia Aki. Tah anu katelah Jang salia teh. Bejaan jeung tungtun kana jalan nu lempeng nu dipikarido ku Allah. Layeuna mah geus yakin manehna teh sasar lampah sasar pikir. Paksa sina ngalepaskeun dirina tina genggeman siluman silamin brajalu gramiang. Arek iraha boga maksud teh heug didoakeun ku Aki. Dah, nuhun atuh sepuh. Tak geuning kitu anak king. Tapi geus nyaho acawa acan ka lemur galumpit. Alusna mah nanyakeun heula atuh ka ditu ka Mang Kamin. Cek Pak Haji Burhan nanya deui ka anakna. Teu acan ama. Da tacan kantos terang ka lemur galumpit kitu teh. Memang laras bade naroskeun heula we ka Mang Kamin manawi parantos uninga. Cek Jang Rohman bari jeung melong ka Mang Kamin anu ti tadi gawena dengan ngahulang we. Temilu ngomong, ari sabab merasa baluas, bisi manehna kanyahoan ku balarea yen manehna munjung. Mang Kamin, di mana ari bumina Kang Salia teh? Palih mana di dituna abdi bade ngahaja nepangan ka anjeunna sareng Kang Dudu? Cek Jang Ali Rohman nanya bari jeung nutup ka Mang Kamin. Atuh Mang Kamin ngadadak jantung raratu. Teu wani ngadu paneuteup jeung Jang Ali. Pok harita. Asep, mangke sanes koret, nanging laras-laras cecerang, kabumina Jang salia teh sabab kabungkur mah tepang di perjalanan, tekantos terang kabumina tak kitu. Oh, sawios atuh ari teu uninga mah Mang. Ku abdi insyaallah bade diperian ka Galumpit. Margi abdi penasaran hayong terang ka jalmina Mang. Cek Jang Ali harita tegas. Da keukeuh hayang tepung jeung jelema nu katelah salia urang Galumpit. Hayang nyaho kana kahirupan sapopoena. Nya saterusna mah Bapa Lebe jeung Pak Haji Burhan katut kulawarga Kang Dudu. Harita teh ngobrol ngaler gedu sagala diomongkeun. Sarerea suka bunga sabab Kang Dudu teu tulus maot. Da kapanggih deui ku Jang Ali. Kajadian kitu teh mangrupa pengalaman anyar pikeun urang Cikarang mah ari sabab samamehna cangkung si aya kajadian nu aneh-aneh jiga kitu. Anu ngobrol kasapih ku wanci magrib dibubarkeun ku sorak bedug di masjid, dibuburak ku sorak nu adan. Pak Haji Burhan Bapa Lebe urusuhan muruk ka imahna. Ti imah terus muruk ka cai nu saterusna laleumpang muruk ka masjid. Malah Jang Ali Rohman oge kitu dituturkeun ku jama-jama sejenna.
kasugri para warigi. Mangsa alam teu karasa nyerelekna. Lembur Cikarang dina mangsa peuting karasa pisan jempling. Nu kadenge ngan saukur sorak jangkrik anu patembalan ku cari cangkas jeung cihcir. Jalma-jalma mah geus loba nu sarare kalawan ti Ibra. Da eta beurangna kurang reureuh meureunnan. Jeung deui peuting kamari loba nu kurang sare da puguh aya kajadian di imahna Kang Dudu teh. Mangsa nyarelek hante karasa kiwari urang kocapkeun. Wanci harita teh liwat Isa. Di imah Mang Kamin aya nu tinggerna ngobrol parduaan di tengah imah. Nu teu aya lian iwati Mang Kamin jeung bojona nu katelah biiting teh. Biasa we keur ngobrol ngadongengkeun nu tadi kajadian di imahna Kang Dudu. Jeung ngadongengkeun urusan dagang. Sedangkeun anak-anakna geus sarare kabeh oge. Main eta Kang Kamin ieu, hei. Kuring asareuwah jeung teu ngarti non sababna nya. Di leumeut urang jadi rame kitu. Non hartina kajadian nu tumibak ka Jang Dudu teh. Sabab aya patula patalina jeung Jang Salia urang lembur galumpit anu kungsi nganyang ka urang. Kuring mah sahariwan bisi mantak nanaon ka urangna Kang Kamin. Cek biiting tumanya kasalakina nu harita keur malenyun na udud. Teu kudu salempang ting. Keun bae jamuanna naon. Ngan memang ari si Salia mah matak ngerakeun. Sabab manehnya geus kumawani miceun duit di jalan. Ngahajat tetenggupanan ka jelema pikeun disebakeun ka siluman. Akang gereuh mah sabab tecenah pisan si Salia teh munjung ka monyet. Jika namapangna datang ka akang ge meureunan rek nyebakeun sugan. Ngan untung aya keneh milik. Kumaha atuh ayeuna Kang, yeuna nu kudu dipilampa ku urang. Kade ieu bisi kababawa ku si Salia atawa kabawa goreng ku lalampahanana. Kuring oge teresep ka jelema kitu teh teu hayang dibere rezeki menang monyong. Omongan biiting asa nyerep embus kana ati sanubari Mang Kamin. Sabab eta ucapan pamajikan teh asa ditujukeun ka manehna. Da puguh rumasa manehna oge munjung muja ka siluman muhit kajurig nu aya di Gunung Karuhun. Parandene kitu Mang Kamin bisa nyumputkeun semu. Bisa mindingan kana naon rupa lalampahanana anu salah. Nyatang cowe ting. Ya akang oge teu hayang merejeki ka anak pamajikan ku rejeki menyang kitu patut. Engke deui mah lamun si saya langkang rongkong atawa barang bere ka dieu tong tarima ting. Jamanna mah yakin munjung ka monyet cenah ning. Kitu cek Mang Kamin. Padahal mah lain cenah. Manehna nyaho pisan kana lalampahan Salia. Lain cenah wungkul dak munjung ka monyet nu mangkuk di Gunung Parawit. Bener kade ayeuna mah ulah kumaha narima pamere ti si eta si Salia. Sabab rezekina menang munjung muja ti siluman. Matak sia teh Kang ka urang oge matak. Sok sia diwadahkeun jika ka batur. Bisi kabawa goreng ku ngaran kabawa goreng ngaran ku manehna. Geus udah deketan jelema kitu mah. Da mah matak doraka sugan. Cek biitik beuki tegas bae ka salakina. Manehna geuheuleun pisan ka Salia teh. Sabab datangna ka lembur Cikarang teh bari jeung mawa gegeuleuh ninggalkeun kelakuan anu matak ceuceum urang lembur Cikarang. Itang cuy kana kitu nya atuh ceteking. Teu kudu wawujeng jelema kitu patut. Lah keun bae da moal sakali-kali deui nganyang ka urang. Tang tu daun. Atuh saja batik kitu urang mah teu kudu ngadatangan ka manehna deui. Bisi ka bawa kotor tah. Bener kitu Kang, keun bae ulah dipisobat jelema kitu patut mah. Tapi kumaha ari dagangan urang, nah rek iraha balanya deui ieu teh. Apaan poe tadi teh teu tulus, da kahalangan ku Jang Dudu mah nu mau teh teu tulus deui. Isukannya. Isukan urang tuluskeun balanya, akang rek balanya ka jayeuh. Geus waktuna nya mah barang geus loba nu beak nih. Cek Mang Kamin. Bari jeung terus ngalinting di udud daun kawung. Palenyun udud meuni eueuh reureuhna. Tah
gitu kudu sing rajin gerak balanya teh Kang. Sabab usaha mah kudu getol, ngarah untung leuwih loba. Ulah eleh ku batur, pan geuning karasa ku urang oge. Ari daek usaha mah imah alus daang seubeuh, pake ginding barudak sarehat sugema kuring makang lah. Hayang kieu weh hirup teh yo. Cek Biiting ngebrehkeun ka bunga hate lantaran kasangsaraan nu geus kaliwat mah. Ayeuna kaupahan ku hirup senang nu mata kreueus. Nya cang we kudu getol usaha mah. Sabab mangna akang daek balik ka kota teh naon tisik teh poe bakat ku hayang nyenangkeun anak jeung mamajikan tin. Hayang nebus naon rupa kasalahan akang anu geus kaliwat. Nu salilanya ngan mamasang sana we ka maneh teh. Buktinya mah ge minang maseaan aya akang teu usaha manin. Tapi ayeuna jiga nyadenya anggun pisan ka akang ujang deui, ujangnya nyebutna oge. Tara munah maneh ka akang teh. Ayeuna mah sakabeung masuk jembut ujang nurutan batur. Jadi tetelanya euy ting. Nya kumaha kitu Kang? Heeh. Hirup teh geus aya unakna urang teh jeung deui atuh beuki karasa we. Yen harga diri teh asa dibelaan ku harta bana. Da keur miskin mah sugan aya anu nanya atawa anu ngahargaan. Tong harganing batur kolot sorangan. Indung maneh. Tega nyarekan dengan Bagus Kang sok kamenan teuing. Ulah sok malikan di kana nyari nu geus kaliwat atau ulah dipake nyari kalakuan emak kitu teh anggap hiji pecut pikeun ngageuingkeun hate jeung pikiran akang ngarah makar jeung motekar maju dina bidang usaha. Pan karasa ku agang oge sanggeus dikitukeun ku mah geuning jadi mikir akang teh. Cek Biiting sasat megatan. Sangkan salakina ulah ngomongkeun nalampahan nu geus kaliwat-liwat. Sabab sok nyuat-nyuat kana hate anu sedih. Kumang kamin ge kapikir, memang bener eta teh kitu. Da kumanehna oge karasa mun ras inget kana mangsa-mangsa anu geus kaliwat, hate teh sok nyaredet sedih. nya cenah nyaon atulah tin. Da memang kitu kanyataanna mun akang teu meunang ka nyeri heula mas ti si emak jiganya moal kieu kaayaan teh. Geus ulah ngomongkeun anu karitu angguran mah geura sadiakeun duit keur balanya keur isukan akang rek nyatetkeun beuliunana bisi aya nu kaliwat. Tah danya ulah sok ngobrol teu puguh tang nya Kang. Atuh Biiting ngojengkan ka kamar deuk nyadiakeun duit sacukupna keur balanja. Ari Mang Kamin ngarawel buku leutik tina meja terus kutrat-kotret nyatetkeun barang-barang anu rek dibeli isukan. Nya anu saterusna mah Biiting jeung Mang Kamin teh jongjon we di tengah imah sasadiaan keur balanja poe isuk. Nya sanggeus sagarupana rengse. Duanana dug sarareh dipependek ku surat jangkrik nu teu aya pisan ari Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Kasubri para wargi teka catur panjangna alam peuting urang jojo ringkesna. Ayeuna urang kocapkeun mangsa alam isukna. Lembur atuh Cikarang dina umumna khususna Mang Kamin harita geus indit muruka kota cenah dek balanja. Ari Biiting tetep nungguan toko sakumaha biasana.
Dina kaayaan kitu kurunyong aya nu datang duaan. Horeng tekang duduk jeung Jang Ali nu ngahaja dek nepungan Mang Kamin aya tanya keuneun cenah. Punten dupi Mamang aya bi, cek Jang Ali beri jeung ngarandeg panon malong ka Biiting anu keur beberes si toko. Alah, geni Asep. Nah, teu aya Mamang nama nuju ka kota bade balanya. Miosan teh tadi subuh Asep. Bade aya pikeun sanaon atuh Asep teh yo. Cek Biiting harita manik nanya, hate leutikna mah rada oge rewas kadatangan ku Jang Ali teh. Bade naroskeun beminyak Kang Salia, manawi sareng manawi uninga lebah-lebahna kitu. Ka bade oge parantos naroskeun mananging teu pugu da seueur batur. Nah, teterangeun si Mangna oge atuh Asep. Da teu acan kantos kagalumpit. Nah, bade kali itu kitu Asep. Leres bi, ayeuna keneh maksud teh. Margi ieu Kang Dudu paya uning akan jenengan Salia anu parantos nyebakeun Kang Dudu ka siluman teh. Mang atuh bi bade dipilarian wonten jadi tu. Mangga atuh Asep, uliang angkat sin kapendak bumina. Nuhun bi, mangga bi. Mangga Asep. Leos duanana harita arindit ninggalkeun Biiting anu ngajanteng colohok sorangan. Nitip kana tonggong nu indit. Bari jeung jajantung tebuguh-puguh bet jadi ratu. Hate tebuguh-puguh jadi deg-degan. Parandene kitu teloba pikiran. Terus Biiting beberes di toko bari jeung ngadaguan anu balanja. Sadangkeun Jang Ali mah jeung Kang Dudu beuki lila teh beuki jauh. Nu antukna las teu katempo deui. Biiting ngiles dina pengkolan. Kasubri para wargi, cang urang tunda kaayaan lembur Cikarang. Khususna kalampahan Jang Ali katut Kang Dudu, nudek muru kalemur galumpit. Teundeun haeta aina urang kocapkeun kaayaan di lemburna Jang Salia, nu katalah galumpit teh. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Kasubri para wargi, mangsa alam berang di lembur Salia nu katerah galumpit. Poe eta keneh Jang Salia teh keur aya di imahna we ngobrol jeung nu jadi pamajikanana anu katelah nyimarti. Harita teh jiga nu kacida senangna. Naon sababna? Lantaran keur teu aya pagawean. Atuh bari ngobrol teh bisa bari jeung Sukasiri gogonjakan jeung barang dahar. Kawas-kawas nu keur manggih kanikmatan. Jang Salia ngadayagdag dina kursi, panon malong kaburuan ari pikiran kumalayang kanu anggang. Mapantes kanu jauh, ra Salia inget kana alampahanana nu geus nunda duit di perjalanan. Kalayan aya harapan, eta duit bakal kapanggih ku batur, nu tangtu bakal dicokot ku siluman di Gunung Parawit.
Moga-moga we niat aing teh sing laksana duit anu tunda di jalan teh sing aya nu nyokot. Tangtu eta jama bakal dibawa ku siluman. Lunas jika nama hutang aing teh yeuh. Tiis pikeun ka 2 tahun deui. Cek hate salia bari jeung terus ngenyot de ududna hasibna mulak kaluhur beuki lila beuki ipis las weh leungit katebak ku angin leutik sedengkeun bojona nyatana Nyi Marti harita teh keur jongjon mawa ulin anakna pikiranana jiga nu keur tenang nah keur dakan tempona genah sukaseuri teu aya tanda-tanda anu sedih atina langsaha teh lila kulila pok Mang Dedi nguningakeun wanci nyapih mangsa kapan canggih carita urang tunda heula kumaha atuh lajengna insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang Bandungan bagian anu ka-28 hatur nuhun jeung kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.